Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa pencet subscribe. Gak bayar kok alias gratis. Enjoy! Duh, bete amat aingnya. Sahabat aing si Cunil kemana ya? Kayak apa ya? Saya misalnya si Cunil ya. Malah gak amat ya budak teh ngajakan aing. Ngomong sama sahabat ke aing. Kamu shopping teh ngajak-ngajak. Aing ke kebon deh ulin jangan jambu aing sugan deh aing di ditu aya awe keur mandi. Aduh, kita hirup teh Gusti pusing dan hari teh ngari tunggal poe mah lamun karunya kasih abah mah geus paehan deui. Kemana deui aing bete amatnya. Cunil ngalaga shopping geus nu heueuh we lah. Ngomong babaturan ka aing. Itu si Cunil lagi keur ngarit. Ngomong maka aing ngalaga shopping nyawa mah keur ngarit. Wah aing awas ya Nil, teangkeun ku aing. Mudah-mudahan we si Uli teh nyahoan aing mah keur ngarit. Aing mah biasa mah keur shopping enak teh. Pernah si shopping keur ngalajukut, aduh aing ngarit. Ayo siap. Saha pas bajim sih. Ngomong mah sia keur shopping ka aing. Iya keur shopping mah shopping ngarit jukut. Aduh aing ngomong mah sahabat ka aing. Ampura. Aduh ka aing tersep aing. Ampura. Aing ngerasa dihianati Nil kayak cara nama. Nil, Nah, sian foto jelema nu liat dia. anu kaki dulu kan. Heeh. Kunaon deui? Teh budak nu arek kurang digebugan teh waduh urang salah sasaran. Oh, eta teh. Heeh. Geus aya nama urang bijak ka si Otong. Ayo. Tangkeun ka ditu. Ayo kan berangkat cenah ayeuna. Ayo dah, berangkat dah. Iya, arek nongkrong apa arek kumaha nih kopi-kopi acan tong. Tenang Mang. Jadi kieu Mang, Kumaha? urang kamari ngegebugan teh urang salah sasaran. Terus? Eta bieu urang nempo budak teh sakidul tadi ka ditu, ayeuna mah urang minta bantuan. Ngilu nyerang ka ditu. Kedengar lah, aing kumaha budakna tuh. Cuma sih asal rep teh. Urang serang anu. Nama urang minta maaf we nya heuh, bisi aya salah. Oke. Heuh. Ayeuna mah urang jadi damai ya. Urang ini udah damai Serang nya. eta. Wajah Bang heuh. Ajib ya tempatnya ya. Mantap. Kabenan di aidang hutan tuh. Wah, Kayak penting orang goyang lah kabehan. orang goyang lah. Nyawar mah. Ting kosong kayak aidang hutan eta mah. Tapi juga nama di dia randa saeutik cenah. Di dia mah hanjakalna gitu. Orang darang da acan. Randa, bos. Orang. Hah? Randa. Orang da. Nya. Aduh. Yalah orang mendingan OTW kan lah. Ini dah.
Genangannya di dia ya, nyantai helanya di dianya. Pas bos di dia lah, cicing lah. Yes. Cek bos tuh, pada kulit dia. Mana nih cari cukan gitu? Iris tuh. Abong tuh cucukan Bisa di kota wae tuh. Seger ya tempatnya asli ya, natural kene. Nanti yang ngaran tempatnya ya Kalimatinya. Kali mati. Nah, Aji memangnya tempat Kalimati ya. Can pernah kadilin? Hah? Can pernah kadil? Geus kerutik. Tuh deh. Heeh. Dipangkukeun ya berarti bos. Begerna jero beuteung. Kulit geura bos. Bali ada. Tulunya. Hang kieu di mana ya? Gedengnya Atuh najukut teh bos. Najokut atau kedengar orang kaca heula. Bosnya tuh. Aneh bos. Tah, iya bro, anu gengnya kan di butek aing. Oh anu gara-gara budak aing digebukan teh ya. Salah sangkana iya. Ada apa nih bos? Rame-rame begini. Mana bos ya? Aing mah urusan yang sararia, aing butuh ge bos ya mana ayeuna. Gusti. Tenang ulah sieun wa. Eta bobodoan sama editan. Lawan wae, lawan. Moal mundur anjing aing ku jelema sakitu mah. Heula, aing ge buka kekuatan jama aing. Aing ge buka kekuatan si Goku. Aduh. Dah, bukan jurus. Kurang lawan cukul hu, tenang. Istighfar ekskal. Uji emoji dah. Udah nyarak bergerak meuli tarasi heula atau umi. Nya, heuh. Dua orangnya buatan sarwanya. Aduh, Pak. Bos. Kurang tinggal duaan ieu kumaha? Tenang, kan urang boga bade teu belajar teh ilmu nu timbah teh. Heueuh nya. Keluarkeun ilmu na ayeuna. Keluarkeun urang. Hayo keluarkeun. Oke guys, ayeuna urang aya di Bukit Pinus Kalimati. Tempatna geunahan guys, pokona mah ajib. Urang ge syuting di dieu. Tempatna ajib, pokona mah rugi lamun teu ka dieu. Alamatna aya di Kampung Sinarwangi, Curug Nangka, Bogor. Ya. Jeung pacaran geunahan pokona mah. Pokoknya mawa dina udara ge nyecep kena tulang-tulang dah. Rasakeun ya datang ka dieu. Tapi sancan eta ulah poho, like, jeung subscribe. Orang kreatif jeung G2LB. Oke, mantap. Pokona mah ulah poho. Subrek. Subrek. Koream kreatif subrek. Sukses. Oke, mantap. Turun pisan. Turun.